Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae dek datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereung bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar, balik ke Lampung, di Lampung ge keur paili, ka Medan, ke Palembang, mending maling bae di dieu lah, motor maling, buat gitu bae, macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Hees. Kita subuh hudang-hudang jam 6:30. Mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja bae, nya ngonci maneh. Pamajikan lagi geus bingung, gateung mah eleh ieu mah. Ngelehkeun gateung. Aya nu geus kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh ya. Senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta bae nu kararasakeun. Ih bangunna nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun cak Kangjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk hees bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas. Aya anu di PHK macem-macem. Tahun bener teh mah kabeh. Oh nu bener. Nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong. Ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi ka bogoh kecewaeun. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui. Di samping mandi deui ngaca deui tukang hareup. Ngacana ge teu cukup di hareup, di tukang, di kacaan. Sesengitan, geus puguh bangsa nu sok babauan mah. Ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui. 17 kali. 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 17
loba ting sesegita ini jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu geh diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka bogoh di warung di deuleu tukang warungna ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jang ka bogoh berani teh kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka bogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka bogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon kok kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut ka bogoh pohara jasa nah ye urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngalungan tibatan nyambut ka bogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae ta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB lantaran hebatan HS puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modean keneh ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS gembung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib baca sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'an teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya keneh di sajadah hudang asar kaca deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki nonton TV teu ngan cicing di hareup jalan ai leungeun banyak kelantas bae ai mata kasih embab blon eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah wawan kitu anu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu geus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur
kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon temaki tambahan bloon bin goblok temaki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kieu geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca jadi cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh budak jana bebeja ka babaturanana ka anak mah geuning rame jasa mobil dibalik kabeh mana cek Incu dan dibalik salah maca kadang koran anu dibalik kolot baheula kos gitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae urang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana teu nyaho teu biasa bae malah mah teu ditanya ku urang dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyanananya ieu usaha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deuk sit doang bos bloor di mana geus ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata ieu bupati bego ieu bupati apa lagi urusan aing sama urusan PJ sama urusan PJKA kereta tuh PJKA mah urusan PU tah PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kieu haranges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kurangnya ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh ge atuh pan bebeja ka dieu minta jang meuli eta jang ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang nih mah atau kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu sia orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego Dah tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae eta naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu kenapa
sakit ini. Emang kenapa? Jatuh di sambungan yang begitu. Aing gerget ke bupati namanya cial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU, atuh pan urusannya anak kabehan. Ih, rapihan geus ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui. Jauh keutamaan pejabat, ieu nu sok urus politik, ekonomi, budaya, dan berbagai keistimewaan nu lancar. Urang ngahormat kanyana. Sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa. Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno. Niatan nu lurus tetap telaas ku digogoreng Bung Karno teh. Mantap bagus bae. Geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng. Geus PKI lah tetep bae unggul bae. Menang satan unggul kena Allah. Lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge. Lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan. Geus dicitak gorengkeun Bung Karno, PKI keun dan lain sebagainya bagus bae. Soeharto bagus keun jore bae. Heran tah tangkal Golkar tah goreng bae. Ini. Aduh, Haji Pudol ya subol karena beres. Cak Pudol ente aing mah duitna doang. Tuan yang Haji Pendi lah tebareres. Nah, iya sambut. Deuk kumaha nyambut da? Kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan. Aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka? Berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Oke, bakal dicaritakeun minggu hareup. Jadi bakal syukur apa-apa doang. Ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan, syarat rukun puasa, ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan. Sial jasa aing ngabesan dia. Coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ka ngabesan coba aja. Iya mah cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan, kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga. Lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat kahormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga. Nah maningan paeh tameme Ramadan maningan datang ka Ramadan. Cak aja pene puyeng aingnya kan. Tuh asana model nu kolot mending paeh. Paeh lah sakjana lah geus teu puasa tapi surga kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang. Aing si bunga dan teh deuk datang Ramadan. Jabongan awak siapa ku tolol-tolol teuing. Eueuh bunga teh siapa? Lapar sakana. Nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna. Rapat beuteung. Ju batak kiceup. Eta di dinyana doang tah aing mah teh teu kuat teh tah. Aduh. Mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran. Makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana.
jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat angkat leung kunaon aing puasa teu kuat ya saya pulpen kudu alana sama lain puasa gering sama tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid tugasnya nuliskan raqib nuliskan nu bagus atid nuliskan nu goreng guys pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantam teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mal bisa jawab nyahonya ya nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan nah nu zikir khofi aulia para aulia Allah para sholihin panggana mah di jero hate cicing beus sungut nama balem matana kadang peureum tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak katulis tante ku malaikat tah eta lah nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teh kajeun teuing teu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat ya. Nah, Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe ta ku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih. Wah, hebat jasa alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu situ ngajina tetap teu geunaheun kadegena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bres dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau waduh pilpres gede berena bau bentek ye bau bentek geus menang can bau ieu mah ye waduh bedak dilarang wari mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teh nyaho kan kok ieu can turun-turun cenah duit aya teh kiai nu ngomong kitu belum teh kiai masyarakat bae nu ngomong kiai dan kiai pancen biasana mah geus rada haneut ieu mah eueuh antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh utek si hade hati-hati ieu sebuah negara waktu puasa ka negara mantep ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna
nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tadi nu sok kampanye teh iya betul iya tadi angru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato de ulah didareukeutan budak teh mah angru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho aya urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nunggeus mah Gusti nunggeus bangeus bae atulah hampura Gusti tuh aing ngahampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari kene hate urang bukakeun lempengkeun rapihan kabita amat mundongeng-dongeng para sahabat, para tabiin, para sholihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar. Aing mah bejana we ye datang ka huisan ye tareh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar. Ngagebrai caang Lailatul Qadar. Di puri ge aya teh si embang ngagebrai. Ping-ping putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak lain Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kana dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung Kanjeng Nabi bulan gaul Ramadan syahru ummati mentak jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu masa kadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana mah saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang ngunang geus kaambeuh hawa deuk pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa wae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nita puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu tadi ganjar puasa sia kunaon dia puasa ieu aing muasan si sarwit isial jasa urang ke di puasaan bohongan gua yang ditanya nya teu nembala tanya deui nyileuk kajunyana naon ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk tah ieu muasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum tah budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hararampang we daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun
awak supaya ngarenaheun awak atuh biasa bae teh teu beura ganjaran puasa kos kitu. Lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa tak puasa. Jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu. Aing mah puasa bae ye mah tidak kusasa kusaha ieu ditanen teu kusasa hayang sorangan bae. Berarti kahayang sorangan. Ji cak Allah. Aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing. Aju sia eta sosoranganan. Atuh pan aing udah ganjarna ge. Aing mita henteu naon teu ka sia. Aju sia puasa bae. Ya neraka sia. Teu beurang sambarangan puasa ge kudu aya parentah. Kudu aya parentah ta puasa. Mentak aya hiji waliullah beuki dahar jasa. Ieu mah dahar bae wali. Nya teu ganyawaan pajar lain wali. Jelema isuk-isuk wuduk 2 piring, berang setik dahar 2 piring, tes dohor ke dahar deui, meme asar dahar deui, tas asar dahar beak ku dahar. Kan biasana wali mah zikir bae, ieu mah beak ku dahar. Malah deuk ngaji ge nimbel blon budak. Deuk ngaji ge nimbel, sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbel bae. Persiapan cak cenah ieu. Aya nu ieu puasa bae, nu saurang mah puasa bae. Puasa sholat lantaran kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun rame na baheula laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mendek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasanya mah jeung ngalarang ka murid ge ulah puasa. Murid geuneun lalintu mulut eta mah. Ulah puasa. Ai ieu mah puasa malah muridna bae nyana mah teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae ai nyana mah teu. Kiaina biasa bae. Nyana mah nanya tah luhuran mana tah? Ieu na martabat. Luhuran udah harbae balik nyanda kai can pati percaya panyanya asana jadi unggal kita kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sabulan nanya deui ka kiai nu hebat nu dianggap istimewa ka kiai eta batur mananya masalahnya mas jangan nanya eta deui kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna bagus ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna ke kajero heula doa ka Allah barang kaluar deui teh luhuran nu dahar bae yang lain mah bingung sakira teh. Luhuran dahar. Kakarak dua ikat tilu wae nanya. Urang sabulan deui nanya deui ka kiai hebat di lain tempat. Nanya deui sarua jeung tadi dah. Begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa. Kecek jadi jawabanana mama tadoruh heula ka Gusti. Apoe dua poe ka tilu poe aya jawaban. Luhuran nu dahar bae. Ciban bisa gitu ja pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum mun loba nginum beureum bae pada tuh bisa luhur tepuyang enggak nya ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya mah deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu. Itu sih lo pangkat mah. Itu mah bangsa nang ngaran orang koros kabeh ieu mah tuh.
ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah puasa ieu mah puasa tah luhuran nun teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing ge berarti luhur jah aing ge dahar bae sia mah sok aju kasorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu nilai mah kabeh ge koros kabeh doh codek kiai sok-sok kiai ge orekos aing bapana orekoros urang rombongan orekoros kabeh anu urang selipna di mana ieu tuh nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seunggeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar bae belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun kan abdi mah hayangnya selipna oh budaya nyaho selipna saeuti mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalama sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar berarti lo aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dahar aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana anu dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teh keur ngaji hees bae loba teh mah kieu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah hees bae nah ieu wali ye walingi ye belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu gitu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen ku bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cek eta nu suluk teh salib saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantak nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae selip loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah orenganan ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah teh mah puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan haju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tah nu hebat mah tah urang ngalaksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngalaksanakeun parentah teu ngarasula panaya kieu ye aduh ya aing lapar jasa ieu teu genah hirup ya aing sabarna mah aing mah duh ieu parentah bae tapi aing lapar ye aing mun bisa demo mah kalau demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo tak ulah kos gitu ulah ngarasula ridho nu nyieun urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah
jelemah orang ke kamar nginum nu nyeuleuh kumaha tenang Allah taala jahanam sama itu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya da di jero kamar lah nu neuleuh ieu ulah datang ka kos kitu kos budak ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo tangangon eta tak iya jadi orang ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakiaeuna ridho abdi dibere sehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang ridhokeun sagala rupa kejadian di bulan Ramadan intina puasa orang supaya mantap jasa mundel ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan tanya jadi sambutlah Ramadan ku ridho